Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wasalisa syariha sareng ari nomor ka-13 itu arkanus shalah. Eta taslimatun uluk salam anu awal. Wa qaluha sareng ari anu pangsa kedik-kedikna itu taslimah eta assalamualaikum ngucap lapad assalamualaikum lil ittibai karana arah-arah turut ka Kanjing Nabi. Wa yukrau sareng dimakruh kenaon alaikumussalam lapad alaikumussalam wala yujiu sareng teu nyukupanon salamun alaikum lapad salamun alaikum bitan kiri kalawan dinakirahkeun lapad salamna wala salamullahi sareng teu cukup lapad salamullah awasalami alaikum atanapi lapad salami alaikum bal tabtul balik tabatal nona sholatu sholat intamada lamun ngahaja-haja si musolli atanapi si jalma wa alima sareng uninga musolli kama sakuma perkara fi syarhil irsyadi dina syarah kitab al irsyad isyarihina kagungan guru urang sadayana Ibnu Hajar. Wa sunnah sareng disunat kenon taslimatun saniyatun uluk salam anu kadua. Wa in tarokaha sanajan ninggalkeun kana itu taslimatun saniyatun sa imamuhu imamna si musolli. Wa tahrumu sareng haram itu taslimatun saniyah in arodo lamun anyar datang ba'dal ula sabada salam anu awal naon munafin perkara anu nganapikeun kahadasin seperti hadas wa huruji waktin sareng kaluarna wa huruji waktu jumatin sareng kaluarna waktu Jumat wa wujudi arin sareng ayana atanapi manggihanna jalma anu sholat talanjang sutrotan kana tutup-tutup sareng manggihanna jalma anu sholat bari talanjang sutrotan kana tutup-tutup wa yusanu sareng disunatkeun ayu qarina ngabarengkeun si musolli kulan kana saban-saban saiji minat taslimataini tina dua salam birahmatillahi kalawan lapat rahmatullah aya maha tegasna sartana rahmatullah duna wa barakatuhu henteu disunatkeun ayeuna ngabarengkeun jeung lapat wa barakatuhu alaman kuli nurutkeun kaol anu ditukil pi ghairil janazati dina salianti salat janazah lakin ukhtiro tetapina tos dipilih naonad buha sunnatna itu wa barakatuhu min iddati turukin tina beng bilanganna pirang-pirang jalan hadis wa ma'al tibatin sareng saratana ngaliuk bihi madina itu taslimatain hatta yura sehingga ditinggal naon khadduhu pipina itu si musolli al aymanu anu katuhu bil ula dina we salam dina uluk salam anu awal wal aisaru sareng anu kenca pipi nu kenca pisaniati dina uluk salam anu kadua tanbihun ari eta pangeling-eling sahiji yusanu sareng disunatkeun likulin pikeun saban-saban sahiji minal imami tina imam atanapi tegasna imam wal makmumi sareng makmum malun pade disareng jalma nu salat nyorangan naon aya nu yanganiatan itu sikulin assalama kana uluk salamna teh alaman kajalma iltapata anu ngaliuk sahahua itu musolli ilaihi ke itu eman
Miman tegasna jalma an yaminihi nu aya di katuhuna si musolli bitaslimatil ula kalawan uluk salam nu awal wa an yasarihi sareng jalma kencaeuna itu si jalma bitaslimatis saniyati kalawan uluk salam nu kadua. Min malaikatin tegasna malaikat wa mu'mini insin sareng pirang-pirang mukminna manusia wa jinin sareng mukmin jin. Wa bi ayatihima jeung kalawan mana baikna itu dua salam atana taslimatain. Wa bi ayihima jeung kalawan anu mana baikna itu taslimatain sya'anu karab si musolli alaman kajal khalfa nu aya satu kangeuna itu si musolli wa mamahu sareng hareupeun musolli. Wabil ula jeung ari kalawan uluk salam anu awal eta abdulu leuwih utama. Walil makmumi sareng disunatkeun pikeun makmum naon aya nu ya nganiatan makmum ar-radda kana ngajawab salam alal imam ka imam bi ayyi salamaihi kumana bae ti dua uluk salamna itu si makmum sya'anu karab itu makmum in kana lamun aya itu makmum eta khalfahu satu kangen imam wa bisaniyati sareng uluk salam nu kadua in kana lamun aya makmum ta'atan yaminihi ti belah katuhun imam wa bil ula sareng uluk salam nu awal in kana lamun aya makmum ta'atan yasarihi ti kencaeun imam. Wa yusanu sareng disunatkeun naon aya nu ya nganiatan sabadul makmumina sapalina pirang-pirang makmum ar-radda kana ngajawab salam ala ba'din ka sapalihna deui bayan wihima ka nganiatan kana itu radda sahaman jalma ala yaminil muslimi anu aya di katuhun jalma muslim bitasimati saniyati kalawan uluk salam nu kadua. Waman sareng deui nganiatan sahaman jalma tapkeun kana mana awal pakana qala wayan wihi man. Waman sareng nganiatan sahaman jalma ala yasarihi anu aya di belah kenceun man bil ula kalawan uluk salam nu awal. Waman sareng ayeuna sajalma khalfahu anu aya tukangeun itu man. Wa mamahu sareng ayeuna hareupeun man bi ayyihima kalawan ayeuna kitu mana bae itu taslimatain sya'anu karab itu si man. Wabil ula jeung ari uluk salam kalawan uluk salam awal eta awala leuwih utama. Parun ari ieu eta hiji cabang yusanu disunatkeun niatul huruj niat kaluar minas sholati tina salat bitasimati ula kalawan uluk salam anu awal hurujan karena arah-arah kaluar minal hilafi tina parbutan tina ikhtilafiyah iwujubiha dina wajibna itu niatul huruj. Wa ayudrija sareng kedah nerehkeun ayusnya cekna sarahna mah wa ayudrija sareng kedah nerehkeun itu si musolli assalama kana uluk salam wa yabtadiyahu sareng ayeuna ngawitan musolli kana salam mustaqbilan bari ngarep kiblat biwajhiku raraina musolli al kiblata kana kiblat wa ayyun hiyahu sareng nungtungan si musolli kana salam mata mamil iltifati sarta sampurnana ngaliuk wa yusalima sareng uluk salam sal mamum ba'da taslimatayil imami sabada dua uluk salamna si imam. Bismillahirrahmanirrahim wa tsalisa syariha taslimatun ula. Nomor ka-13 rukun salat teh uluk salam anu kahiji. Jadi nomor ayeuna 13 tina rukun salat teh uluk salam. Uluk salam aya dua, aya kahiji nu ka katuhu, kadua nu ka kenca.
Sabab cek tina hadis Muslim tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Salat mah anu matak ayeuna kitu diharamkeun teh ku takbir. Matak ayeuna dihalalkeun teh lamun geus urug salam. Ketika geus Allahu Akbar haram migawe pagawean anu salianti pagawean ucapan salat. Dahar nginum gerak teu meunang lintang si gerakan salat. Tak ketika geus urug salam kakara meunang deui jadi haram. Tak cenah ayana salam teh 10 syarat. Hiji kudu ayeuna dimakripatkeun ku alif lam. Assalamu kudu aya alif lam. Assalamu. Maka teu cukup salamun alaikum ku tanwin. Salamun alaikum sabab beda. Jadi lamun aya makrifat mah aya assalam teh tentu puguh. Tapi lamun aya alif lam salamun teh salam mungkin di mana naon salamna teh. Atanapi salami alaikum teu cukup. Salamullah alaikum teu cukup. Malahan cenah lamun ngahaja-haja apal kana haramna bisa-bisa batal salatna. Kaduana kudu ku kaf hitop ku mukhatab. Assalamu alaikum. Teu cukup ku hadomir. Assalamu alaihi, assalamu alaihima, assalamu alaihi, assalamu alaiha, assalamu alaihina teu cukup. Katuluna kudu diwasolkeun salah sahiji tina dua kalimatna teh kana ayeuna nu sajenna. Assalamu alaikum. Ulah kapisah antara assalamu jeung alaikum. Mangka lamun ayeuna kapisah ku omongan assalamu ngomong heula teu sah salamna. Tapi cenah teu naon bisa sah lamun kieu assalamul hasanu atanapi assalamu tamu alaikum. Ari kaselamatan anu sae eta alaikum uga tetep keur arajeun kabeh atawa assalamu tamu ari kasalamatan anu sampurna eta alaikum uga tetep kaden kabeh teu naon da eta mah nyipatan salamna. Teu meunang mah ku omongan anu sifatna hubungan jeung salam. Terus deui kaopatna mimna kudu jama. Ulah assalamu alaika eta teu cukup. Kudu jama alaikum. Atanapi ayeuna assalamu alaihi teu meunang. Kudu ku ayeuna kaf domir tamah ku mim jama. Kaf mukhatab kitu jeung ayeuna mim jama alaikum. Lamun alaika teu cukup atanapi alaihi teu cukup. Malahan bisa batal mengaja lamun apal kana hukum haramna. Lamun ayeuna tina surah ayeuna khitabna lain tina surah ayeuna gaibna. Lamun assalamu alaika teu make miman bisa batal lamun apal kana haramna jeung ngahaja-haja. Tapi lamun tina gaib mah alaihi tah eta ayeuna kitu keur gaib mufrad mudzakkar gaib alaihi hana eta teu batal teh cenah. Sabab cenah doa lain khitab cenah. Assalamu alaihi assalamu alika salametan eta alaikum muga tetep karanjeun kabeh gitu. Sabab lamun assalamu alaihi ari kaselamatan eta alaihi muga tetep ayeuna ka Kanjeng Nabi. Terus deui kudu tuluy-tuluy. Maka lamun teu tuluy-tuluy eureun heula sakirana eureun heula nu panjang atan nepi pondok dimaksud ayeuna megatkeun matak madarat jiga Fatihah cenah. Assalamu jempe we heula. Alaikum kudu ittisal sing tadi kudu wasal. Jadi kudu nying hareup kiblat ku dada pas assalamualaikum teh si dada nying hareup kiblat. Kumaha lamun mengkol tu kiblat dadana doro madarat. Kumaha lamun dada nying hareup kiblat tapi ayeuna beungeut ayeuna malengos ti kiblat teh eta mah layat duru.
Nah da kudu ngarep teh bisodri kan lantaran orang mah jauh nu kudu ngarep teh bisodri dada gitu. Balik teh disunatkeun ayeuna ngaliatna teh tina ayeuna kitu luk salam anu kahiji ka katuhu pikeun ka ayeuna pipi katuhu ka tempo lamun ka ayeuna salam kadua ka kenca pipi kenca ka tempo jeung deui ulah dimaksud khobar teh nyaritakeun ari kasalametan eta alaikum keur aranjeun kabeh nyaritakeun gitu gimana khobariyah tapi kudu disejak tahallul urang rek eureun tina salat tadina gerakan cek tadi teh sabada takbiratul ihram teu meunang ta ieu sejak rek tahallul rek kaluar tina salat ku cara salam kitu atanapi sarta khobar teh naon nya tahallul nya khobar bae jadi kudu aya tahallul ulah teh khobar wungkul nyaritakeun wungkul tapi dibutlakeun tahallul wungkul eta teh naon malam di sejak khobar nyaritakeun assalamualaikum ari kasumatan alaikum ka aranjeun kabeh teu sah salam atuh sama satu sah salamna sarekeun salam rukun salat atuh sah salat gel kadalapanna ayeuna kudu keur posisi deui kasalapanna ayeuna kudu ka kuping ka awak sorangan awan ngahalangan ka-10na ulah nambahan ulah ngurangan perkara nu mata ngarobahkeun makna gitu cekna domana surutut taslimin lilis sholati idarataha tis'atun shohat bi ghairi miro arif wa khatib wasil wajma wa wali wa kun mustaqbilan thumma la taqsid bihil khobar wajlis wa asma bihi nafsan fa in kamulat tilka syurutu wa tamat kana mu'tabiro syarat salam tahlil salat sejak ayeuna ngahalalkeun salat maksudna teh sejak rek kaluarna salat salapan cenah arif dimaripatkeun khatib mukhatab kum teh sil ditepikeun wajma dijamakeun mimna teh wawali truy-truy mustaqbilan nya kiblat tataksir bawah ayeuna jahubar carita wajis bari dieu wasma ngupikeun aja nafsan kitu di salapan naon atuh babacaan salam teh assalamu alaikum akolnya assalamualaikum tidak assalamualaikum teu meunang digugurkeun hurufna sosanajan sahuruf bahwana teh jadi assalamualaikum kuluna assalamualaikum maka kudu ditasidan di itu na sapina assalamu ulah assalamualaikum mun assalamu mungkin jadi hamzah istifham atuh assalamu nahari kasalamatan eta alaikum keur aranjeun kabeh nu tadina ayeuna kitu doa assalamualaikum insyaallah kasalamatan teh muga ayeuna tetep keur aranjeun kabeh itu maksudna teh mataksir tadi ulah khobariyah teh ya kudu mana buat ya jadi assalamu jadi istifham atuh nanyakeun tak eta teu sah salamna atanapi digentikeun hurufna assalamu assalamu tapi cenah lamun assalamu mah di sejak salam cenah cukup cek kalau mutabak mah teu make alif lantaran kata teh mun assalamualaikum teu gunakan assalamualaikum ya assalamualaikum cukup cek kalau mutabak mah nah sebab tina Al-Qur'an oge aya cenah wa in janahu lisalmi fajnah laha salmi bahasana teu make alif teu salami
assalamualaikum gitu. Atanapi meunang make wau wassalamualaikum tenan naon. Atanapi aya nu meunang tapi makruh dibalikeun assalamualaikum mutana khobar atana khobar heula alaikumussalam ngan makruh. Eta teh ittiba ti kanjengna kitu urang nurutan kanjeng makruh alaikumussalam ngaheulakeun khobar tinimbang mubtada assalamu alaika salamatan eta alaikum muga tetep karanjeun kabeh dibalikeun alaikumussalam alaikum eta tetep muga tetep karanjeun kabeh assalamu alaika salamatan teu nanaon ngan makruh. Nah bet teunana udah sami maksud nama doa. Nabat makruh sabab dikawari ti kanjeng. Kanjeng teu nyontoan alaikumussalam tapi assalamualaikum. Secara grammar alat bahasa Arab sah. Tapi da kanjeng teu kitu. Assalamualaikum. Teu cukup salamun alaikum dinakirohkeun. Salamun alaika salamatan eta alaikum kalian kabeh nakiro atuh salam naon ya. Salam teh bimana pasrah, bimana kasalamatan, bimana selamat, bimana timpa loba kan. Tak kudu make al syaratna. Salamullah alaikum eta ayeuna teu cukup deh. Salamullah alaikum. Mana? Oh sabab hitop cenah. Salamullah alaikum. Alamun alaika pertama. Jadi kudu assalamu ulah salamullah alaikum eta walif lam. Atanapi salami alaikum eta mah hitop mukhotob. Alaikum alaika alaiki alaikuma alaikunna mukhotob. Salami alaikum eta salami jadi kudu geus assalamu malahan tak batal salat lamun ngahaja apa karena teu meunang da sakumaha kitab irsyad disunatkeun uruk salam nu kadua tadi kahiji ta eta nu jadi rukun kahiji mah panentu salat ketika batal ngilu batal salatna nu kahiji mah mangka deui talamun kadua mah sunat gitu. So sanajan imam teu salam kadua si makmum masih disunatkeun. Imam teh pas assalamualaikum kulantaran usul langsung we cengkat beureun dek ngayekeun papoean beureun mepare. Urang mah geus kakenca assalamualaikum kakenca. Mukhalafah tapi halus ieu mah. Nya ge dakurin imam tapi kan geus luarin salat ka itu enggak tunina. Luk salam kadua mah cenah min mulhaqatis salat. La minas salat anu diilukeun mun karya baheula kedaya nasib aya mulhaq teh anu diilukeun dimulhaqkeun. Mulhaq sulasi mujarrad, mulhaq sulasi majid. Salat ge aya nu dimulhaqkeun kana salat. Naon salam kadua diilukeun ayeuna kana salam kahiji. La minas salat, mata salam kadua mah lain bagian tina salat ceuk kaol muktamad. Cek paribasana urang geus salam kahiji langsung we kulantaran keur moe pare moe baju langsung nyebarbat jadi salatna. Ya sunat salam kadua.
da lain salat lain bagian tina salat da aqwalun wa aqwalun muhtatarmatun bitaklim wa muhtatahun bitaklim bitaslim teh taslimatul ula maksudnya dunia lain kudu duanan. Wa tahrumu in arado padal ula tahrumu jeung haram itu ayeuna taslima saniyah tah uluk salam nu kadua teh haram lamun datang sabada uluk salam kahiji teh munapi nu nganapikeun hadasin hadas pas assalamualaikum cekuk teh hitun ulah diteruskeun haram cenah. Atarapi huruji waktu Jumatin kalora tu Jumat pas ayeuna kitu assalamualaikum kahiji kaluar waktu Jumat teh ulah diteruskeun gitu. Ya Jumat mah kudu dina ayeuna pas wana waktuna kan. Kudu masih ayeuna tetepna waktu di awal pikeun ka akhir beda jeung salat nu lain. Atanapi lamun salat ayeuna bari tataranjangan mangihan tutup-tutup lantaran salat di leuweung salat teu make baju teu make calana meureun da depikeun ku batur kaditu saha nah pas assalamualaikum itu baju gini na tangkal nah eta ayeuna kitu ulah diteruskeun teu kudu diteruskeun. Jadi cenah mangihan tutup bari teu ditutupan gitu. Jadi haram nanti di dinya. Aya tutup kalau sholat ditaranya gitu. Kudunya kan aya tutup nya pake atuh pake rek sholat kan menghadap ka Allah itu dipake. Itu maksudna teh kitu cenah sareng. Eta geus salam kaduana ulah turunkeun kahijina ulah turunkeun kadua. Wa ma'al wa yusannu ay yuqarrina kullan min at-taslimatain jeung deui disunatkeun ngabarengkeun tina dua salam teh barengkeun jeung rahmatullah assalamu alaikum warahmatullah sakitu sakatuh taruy ka kenja assalamu alaikum warahmatullah ulah make wabarakatuh cenah kecuali dina salat jenazah. Nah sholat jenazah mah sunat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mun sholat biasa mah cukup assalamualaikum warahmatullah ya gitu sunat teh. Lamun sholat jenazah pakai sunat wabarakatuh. Jadi bisa ditarik cenah kesimpulan tina dawan musannif na salat jenazah jeung salian teh salat jenazah nyaeta ulah nambahan wa barakatuh. Wa barakatuh mah geus salat jenazah hungkul. Salian ti salat jenazah ulah make kecuali lamun kurang ka ngadoa beda deui. Salat nu salat jenazah we geus make wa barakatuh. Lakin uhtirona buha tapi masih dipilih cenah sunatna wabarakatuh teh li subutia min iddati turukin kulantaran tetepna wabarakatuh tina turuk hadis perjalanan hadis anu ayeuna bing-bilangan cenah Allah aya cenah ada hadisna Kanjeng sok wabarakatuh gitu. Ati istilah aya nu nyebatkeun ayeuna ulah make salian ti ayeuna kitu jenazah mah aya nyebatkeun teu naon eta make aya nu milih masih keneh disunatkeun
Terus di eta ayeuna make uluk salam jeung wabarakatuh teh kumaha wa mahal tifatin bari ngalieu. Jadi maca heula assalamualaikum warahmatullah kakarang ngalieu nabi dayah mah. Di dieu mah mahal tifatin berarti bareng berarti. Berarti pas assalamualaikum warahmatullah ari mah bareng kan. Berarti dibarengkeun. Lamun sapelihna kitab mah baca heula assalamualaikum warahmatullah kakarang ngalieu. Assalamualaikum warahmatullah kakarang ngalieu kitu. Ari dieu mah mahal iltifat berarti dibarengkeun. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pipi katuhu katempo na salam kahiji, pipi kenca katempo na salam kadua. Maksudna katempo lain kudu jelas katempona tapi seolah-olah katempo da teu disyaratkeun katempo dua pipi seolah-olah ayeuna kitu pipi teh aya gigireun kitu gigireun urang wa tanbihun ya hiji pangingali disunatkeun keur saban-saban saji seperti imam, makmun, munfarid sunat nganiatan salamna teh urang maca assalamualaikum teh alaman iltafata wa ilaih urang mere salam uluk salam ka jalma anu dilieukeun ku urang mun urang uluk salam ka hiji berarti urang teh ngalieu ka katuhu berarti urang teh diniatan maca salam ngadoakeun salam keur jalma-jalma anu katuhun urang. Lamun urang uluk salam kadua ka kenca berarti urang teh ngadoakeunna ayeuna kitu anu belah kenca. Termasuk oge cenah malaikat, manusia-manusia, jin-jin anu mukmin. Jeniatan orang assalamualaikum tehnya urang maca salam kitu uluk salam ngadoakeun keselamatan kanu katuhu kanu kenca itu katu kenca teh erek ayeuna kitu makmum erek malaikat untuk katempo erek ayeuna manusia nu haladir erek jin sekalipun mukmin nu ngilu salat gitu niatan gitu tah sunat gitu. Sebab cenah cek tina hadis kana Nabi sallallahu yusolli qoblal asri kanjeng cenah ngatepan ayeuna kitu samemeh asar arba rakaatin 4 rakaat dipasilu bayanahunna bitaslim dipisah anu 4 teh cenah ku uluk salam alal malikatil muqarrabin ka malikatul muqarrabin wa man mahum minal muslimin jeung jalmi ayeuna nu bareng jeung ayeuna kitu malaikat seperti muslimin mukminin sanu araya kitu. Berarti meureun 2 rakaat ras salam ras di depan deui. Atanapi habis ayeuna samroh cenah. Amarona Rasulullah kanjeng Rasul miwarang kami teh cenah an narudda alal imam kedah ngajawab salamna imam. Wa an natahaba jeung kudu silih asih-asihan cenah kami teh. Wa ayu salima ba'duna ala ba'din jeung kudu salam sapelehna kami ka sapelehna deui. Ta nu nyebabkeun disunatkeun ayeuna nganiatan ayeuna urang uluk salam ka ayeuna nu deukeut jeung urang katuhu kenca gitu. Saha wae teman wayana. Wa bi ayhi masya'a alaman khalqawi mah jeung ayeuna erek ku uluk salam nu dua tarek katuhu rek nu kahiji rek nu kadua ka jalma nu tukangeun atanapi hareupeun. Tah lamun ayeuna kitu jalma tukangeun hareupeun mah mangga eta mah rek diniatan urang pasna uluk salam ka hiji mangga
niatan pas uluk salam kadua ayeuna mangga gitu. Tapi lamun ayeuna nu kahiji nu tadi kakatuhu mah niatan ayeuna makhluk nu dikatuhu lempeng nama lah. Lamun nu kakenca makhluk nu aya di kenca. Lamun hareup tukang mah pek ayeuna rek di nu kahiji kadua diniatana terapkeun dirinya gitu. Ngan cenah ulah afdol. Tina uluk salam kahiji eta leuwih bagus. Jadi kaji diniatan barengkeun berarti di samping urang niatan nu katuhun niatan oge tukangeun jeung hareupeun makhluk Allah teh malaikat rek jin. Walil mamumi ayan wiya rodda jeung de sunatun lamun keur mamuma niat ngajawab salam imam. Pan imam tadi assalamualaikum geus ngadoakeun urang. Faida hayyu bi tahiyatin fahna tahayyu bi ahsan minha arduha kan ketika orang diberi penghormatan beri kalusan ku batur balas ku urang balas deui ku urang ge aja jabin sil amal turuk salam deui jawab urang gitu. Jadi makmum nganiatan ayeuna kitu ku salam teh ngajauh salam imam bi ayyi salamaihi sya'a eta mah rek salam ka hiji rek nu kadua mangga terserah diniatanna gitu. Lamun posisina si makmum tukangeun imam. Tapi lamun posisina ayeuna kitu katuhun imam mah terapkeunna tina salam kadua. Lamun posisina kenceun imam mah terapkeunna tina salam ka hiji ngajawab salam imamna teh cenah kitu. Disunatkeun nganiatan ayeuna sapalihna anu ngamara mum ngajawab salam keur sapalihna deui teh. Jadi silih doakeun tungtungna salat teh. Imam ngadoakeun makmum jeung nu haladir, makmum ngadoakeun imam termasuk makmum ngadoakeun nu haraya. Nu haladir kan endah ketika saling mendoakan. Indah atuh salat saudara. Mun ditapakuran mah endah silih doakeun kasalamatan. Payan wihiban ala yamil muslimun katuhun muslim niatan ayeuna ku tina salam kadua. Lamun ayeuna kencaen tina salam kahiji gitu diniatkeun. Lah si lieur mah geus niatkeun da kahiji kadua ge. Isi poho. Lamun ayeuna tukangeun hareupeun mah pek mangna wae rek salam kahiji rek salam kadua deui niatan. Di samping cek tadi ayeuna ngadoakeun imam doakeun ayeuna nu halal teh. Tapi tetep cenah ulah awalna kahiji pas salam kahiji nu alus. Parun ari ieu eta hiji cabang. Disunatkeun niat kaluar tina salat kuluk salam kahiji. Pas orang assalamualaikum marina teh nya sejak eureun sih anggeusana salat. Supaya kaluar tina ihtilafiyah sabab aya ulama anu ngawajibkeun niatul hurus. Ari urang mah niatul hurus teh sunat, ba'dul ulama nyebatkeun ayeuna kitu wajib. Jadi nalika salam kahiji teh pamiti salam kumaha lamun niatana ayeuna memehna karena ayeuna tasyahud keneh atana pikeun salat keneh batal salatna sabab niatul huruj eta keur salat teu meunang. Peborah kitu bahasa salat munajat mah inja jaidun lamun datang sajeun ki Zaid kharajtu minas salat kaula rek kaluar tina salat batal padatan kitu rek naaleukeun erek ayeuna sejak kaluar batal teu meunang nya tuh. Jadi kudu naon? Kudu ayeuna tina taslimatul ula niat kaluar. Menang nahalukeun ayeuna kaluar keur salat eta mah si rek datang rek teu datang batal ya langsung salat sabab
taliku huru jisom ngagantungkeun kalarna salat cenah sulam ngayatna. Wayu itu dia salam. Sacina nu ngawajibkeun teh Ibnu Surayj jeung kawan-kawanna ngawajibkeun niatul huruj. Anu urang mah kan niatul huruj sunat. Disunatkeun ayeuna nerekeun salam wa yusanu ay yudrijau ay yusri bihi cenah. Nerehkeun walaya mudah ulah dipanjangkeun. Ulah kieu udah juga tukang kuro cenah eta nu kuat ka dihalang-halang. Ulah biasa we assalamualaikum. Eta cenah sok aya cenah nu dipanjangkeun. Seperti aya nu mubalik cenah. Assalamualaikum. Hilapul aula teh teu alus teh cenah. Itu tidak bagus. Biasa sawajarna mah tobe paling dua hakat saali. Ulah dipanjang dicepetkeun ditareh. Wayab tariahu mustaqbilan jeung deui kudu pas urang ngawitan salat teh bari ngadep kiblat. Pasti ngadep kiblat. Engkol atuh kiblat teh sah salam. Kudada. Jeung ayeuna nungtungan si jalma kana salamna teh maat tamamil iltifat bari sampurna ngalieut. Berarti mah dibarengkeun cikengkeng. Assalamualaikum. Pikir mah kitu selalu loba versi assalamualaikum. Tinggal ngeunahna mana tapi da ari urang mah abi pribadi ngeunahna teh dibaca heula gitu. Assalamualaikum. Baheula sanana bidayah. Assalamualaikum ka kangali. Bila menurutkeun kaseueuran kitab fikih mah di ayeuna muqaranahkeun gitu. Ayyub qarina. Ma'a iltifat. Jadi mah tamamil iltifat teh beres ngalieut gitu. Tungtungan cenah tah gitu salam. Assalamualaikum. Dan kum finish. Wa yusallimal mu'min pada taslimatil iman. Deui si makmum atau makmum lu salam sabada ayeuna lu salam imam. Ke geus beres kakara salam ulah ayeuna can beres milaan salam. Geus beres. Kumaha lamun ngabarengan walau qoronahu jaza. Boleh-boleh saja. Paling meureukeun kana makruh. Seperti ayeuna sakakalina pirang-pirang rukun kecuali takbiratul ihram wayahna takbiratul ulah lebarengan dan makruh tuh lakin corona makruha jeung bisa mupawwitatun li fadilatil jamaah kitu ngumpul pamakruhan teh ketika pamakruhan dipakai dipegawe dina salat eta teh mupawwitatun li fadilatil jamaah mata kurangan kana keutamaan berjamaah mungkin anu kudunya 27 derajat ieu ngan syukur meunang 10 derajat non derajat teh aya nyebatkeun pahala ganjaran aya nyebatkeun ayeuna kitu martabat ke di surga parupa para ulama karena kitu ya kalusan derajat teh waro bi syarihat tartib